neangan guru yang naklukkeun roh urang ulah sambarangan. Ulah sambarangan ulah main guru-guru bae. Ulah main sa guru-guru bae sebab ieu teh dek naklukkeun nafsu supaya kabawa ka roh. Lain dek dibunuh nafsu teh tapi dek ditaklukkeun supaya milu ka ruhani maju usul ilallah. Ieu lamun urang urusan awak bae tadi iyalah berarti kasubkeun nang kesoro sahibwa basarian ardian. Lamun tadi ruhanian samawian ieu mah basarian ardian aya cirina samping ge make merek ieu atlas ieu gajah depa ieu gajah lari ieu gajah duduk aya ieu BHS ieu tamer kuari mah aya deui al hidayah samping nama eta kemeh aya merekan. Nah sarua manusia ge aya merekan merekna ia adalah jalan nuruhani goliban fihisil kainat ajol-ajolan ruhna memikirkan tentang maujudat mungkinat anu hina selalu mata didelekeun kana dunia ceuli didengekeun kana urusan dunia irung diambekeun kana dunia sungut dunia lengan dunia lengkah urang teh dunia dina pindah nage ti dunia ka dunia min kaunin ila kaunin sia kuari eureun ngawarungna eureun lah kunaon gitu pindah deuk ka mana lain deuk eureun warungna mangeureunan lah deuk pindah bisnis eta mah min kaunin ila kaunin sia kuari teu jadi lurah teu lah teu beres cenah kieu jadi lurah mah aju deuk naon kuari mah kula mah deuk pindah bae di Partai Golkar totolol tong berarti beuki jero tah mah atuh min kaunin ila kaunin ti dunia kana dunia mun kieu mah kiai doakeun kunaon geus mulai kegiatan dagang mulai kegiatan di pemerintahan kunaon teh abdi deuk ngabebener hate ibadah ka Gusti Allah tah mulai min kaunin ila ukhrawin ka akhirat mah berarti beda deh jeung kieu nu kamari magahan ngaji riyad takrib pohara jasa kuari jadi calo eta ge pindah minal akhirat ila kaunin lobaan teh nu kos kitu teh lobaan teh eta di diga aya jelema kana teh jadi ajol-ajolan dunia teh terus-terusan nyana kabawa kurusan maujudat mumkinat hisil kainat bahasa nage daiman